Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Hayang Beunghar. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa ayeuna nincak bagian ke-8. Mangga para mitra nyangakeun carios nyambung judulna Hayang Beunghar karangan Ki Leuksa dina bagian ke-8. Mitra kaum dangu heuleut sawatara waktu jajalaneun teges di pager ku puluhan monyet nu galedeh ngagimbung harayangeun para mitra sadaya diberehakan tapi can aya nu wani nyokot jeung deui ku kuncen can dibere mangka jeung salia beli pias sabab reuwas puluhan monyet galedeh nu ngagimbung cek beja mah eta monyet-monyet teh asalna para wargi sadaya tinu marunjung cenah ari paehna jadi monyet nu matak teu aneh mun aya nu iman kaneh eraeun da ceuk karasaan mah jelema keneh harita para mitra teu marake baju teu kurang-kurang ngajaran tul bari moroho kabaturna nu ngakimbung teh sambulazun imanya ho ieu kuring akira witia jeung sejak bali sebab bali mawaju aja mah nu aya niat ceuk akira wit bari gek diupina jukut nu kandol diriung ku puluhan monyet mangka minjeng salia nurut diu para mitra babawaan ditunda dina tanah. Akirawit di pangku sina aya di hareupeunana di kabulan ku hasip menyan cek jempe monyet-monyet nu ngagimbung teh ngajaran tula bari oroho. Maralong ka mangka minjeng salia nu harita ngareluk tungkul bangun ajri. Sabab corak pada lebeungeut jeung puluhan monyet nu matak sieun dalamun aya ganu ngarawas moal katahan ari akirawit tuluy ngukus haseup menyan meredung kaluhur terus ngiles katiup ku angin detik sampurasun kasang lumuhun jami tanu cait di gunung Badawi kuring sejang adeusan kaki manahong nu ngageugeuh di ieu tempat kuring sedang ajeuskeun dua jalma kaliji saya kaduana kami nu maksud jeung paniatan datang tu geus sauni ngaku saja ku kituna ayeuna mah sumangan nyangakeun sangu putih sapulukan kalihna ieu sasage nu bakal datang jadi tukang lantaran sim kuring mah mung darmangan teukeun sakadar tukang lantaran sumangan nyangakeun barang cacap omongan akirawit kurobas lain ngakurobas tina tangkal kiaran mencal bujrag aya nu turun kana lemah barang direret kumangka minjem salia breh katempo aya monyet nu kacida gedena nun pangagegag kawas jalma buntutna digusur panon molotot halisnya jamrong jeung bodas ari buruna habuk sembu beureum monyet bisada salat tarik jeung mata keueung matak ngaruringkap bulu punuk atuh mangka minjem salia menika komponan bakat kusieun komo barang kareret mah yen Ki Mandahong teh ngadeuketan ruk duana tungkul teu wani netep kana beungeutna ari lantaran para mitra sadaya teu kuat kusieun jeung ketir wilujeng sumping Ki Mandahong sumangaling cek akirawit bari mangut sedang monyet-monyet nu tadi ngagimbung ngadak-ngadak ningrai mere jalan monyet manahna diu kareupeun kirawit panon bulia pun celik kali serunut rindat dibarengan ku cecekrok terus melong kana tumpeng nu dua said jeung kana bubuahan dua niru pemangkamin jeung salia direnengkeun akirawit teu nyarita panon melong kana sasajen lantaran hayang kanyahoanan hal saha anu katarima nu saha nu didahar ku Ki Mandahong tapi Ki Mandahong teh jiga nu asa-asa grab kanu mangkamin tapi teh terus dicomot grab kanu kasalia kanu salia saruangan dirampak tuluy melong ka akirawit siga aya nu ditanyakeun suhun mangga nyangakeun hatur lumayan alit nu disangakeun ageung nu disuhunkeun mung sakitu bukosna mangga nyangakeun cek
Akirawit bari namprakeun dua dampaleungeun ka hareupeun manah monyet. Kaayaan cemplung jajantung Mang Kaming jeung Salia Miratu. Hayang geura nyaho kana naon-naon nu bakal kajadian. Narek kumaha raja monyet teh rek narima atawa moal kana sesugu. Mang Kaming beungeutna pias sakujur awakna basir ku kesang tiis ngan Salia nu katempora da ayeuna. Akhirna Ki Manahong disada 3 kali randamang kana tumpeng boga Salia. Dicomot-comotna pelewak dihuapkeun capuk perenung pipina kembung nu kenca. Kop nyemot am dihuapkeun camuy perenung pipi katuku. Terus mapai kana bubuahan dipilihan nu amisna. Ditiang nu pikaresepna kumanehna kopre kana nyiru. Bogana Salia terus dihuapkeun sarupa-sarupa. Nepi ka rampih pipi Ki Manahong. Alisa saja nu Mang Kaming teu ditoel-toel acan. Ki Manahong disada mata narundut rinat ka kenca jeung katuhu kuniang gudang lalaudan. Gegag lempang ninggalkeun kuncen duaan. Eta monyet badag muru kana tangka kiara nu tadi kalacak naik terus ngajentul dina dahana. Nu panggedena ngemil bari teu bareng disada. Bareng jeung init Ki manahna monyet nu sejen meuli patubruk-tubruk nyarokot tumpeng jeung bubuahan nu Salia. Malah mah nyiruna pada ngagernyam, pada ngarenyang pada ngareyang para mitra diparebutkeun. Said disaruhun bari pada ngodokan isina atuh kaya jadi ribut rame ku sora monyet nu parebut hakan. Mang Kaming jeung Salia olohok ayeuna mah kasieun teh leungit janti ku rasa penasaran. Hayang nyaho kana lampahan para monyet ari Kirawit mah teu galideu, da geus biasa nempo kajadian kitu. Monyet-monyet nu parebutakan beuki dina beuki rame. Aya nu silih harengan, aya nu silih karawas, aya geus silih udag jeung baturna. Kabeh parebut pada hayang seubeuh tapi aneh kanu sasajen Mang Kaming mah eueuh. Anu daekeun malah harembungkeun. Kina sasajen nu abdi mah pada ngancep naon hartosna teh. Mang Kaming penasaran manehna ngaharewos nanyakeun. Tapi aki kuncen teu ngajawab ukur ngareret bari ngiceupan. Mang Kaming teu ngomong deui dina hatena manyangkalu hiji pertanyaan nu can kajawab. Heuleut sawatara waktu ka aya di dinya jempe. Monyet-monyet anu tadi teh para mitra. Anu tadi para sea teh. Para butakaneun ayeuna mah ngajarentul bangun salse ngemil bari silih rinyatan jeung baturna. Teu jiga-jiga tas pasea ari daun urut katumpeng meuni ayang-ayangan geus rajet nyiru awut-awutan Said rawek balas diparebutkeun. Ki Manahong teu kanyahoan inditna da harita teh basa direret ku Mang Kaming geus eueuh. Terus disidikeun kanu baruni tetep teu katempo Ki Manahong geus balik deui kana tempatna. Atuh beuki heran we Mang Kaming teh sabab loba nu teu kaharti. Tapi teu bisa nanyakeun akhirna Kirawit ngareret ka Mang Kaming pok nyarita. Yang Kaming cing coba anjir sasajen dianjeurkeun kana liungan monyet. Sugan we ari manahna geus eueuh majaraekeun yung bawa udak. Cek Kirawit bari nunjuk kana liungan monyet. Mang Kaming rada seunggah harita teh para wargi. Sok sieun dironom ku monyet nu sakitu lobana. Tapi rek baha teu wani, nu akhirna jeung nangtung kop kana Said bada tumpeng tuluy dianteurkeun ka monyet nu keur ngarieu. Barang tepi buriak monyet teh budar bari disarada meuni rame. Ting calakroh jeung ting karoek aya nu warada wanian ngacentul bari melong ka Mang Kaming. Tapi anu asog di asongan tumpeng kalah murungkut eraeun. Malah mah meungpeunan beungeutna atuh Mang Kaming bingungeun lantaran sasajen nu manehna mah teu payu. Monyet arembungeun tungtungna balik deui ka Kirawit sasajen ditula dina urutan. Teu nu kersaeun ki kalau kabirat lompatan geuring. Oh nyangos we geus bubuh mah. Yurang badai katuh. Kirawit nangtung bari ngajingjing parupuyan. Panon melong ka Mang Kaming anu ngahuleng teu ngartieun hatena sasebelakan jan jantungna raratung. Ya jantungna ratung. Hari sasajen dikumahakeun ki bawa deui ulah. Kun bae di dieu antep we ulah dibawa deui. Nam urang balik. Mang Kaming jeung Salia teu baha brul marulang nuturkeun Kirawit. Beuki jauh ti tegal monyet nureang disarada geus teu kadengi. Ngan ukur seahna sorangi nu kadengi. Teu kacatur lilana di jalan kocapkeun geus tepi ka imah Kirawit. Kiluan ngayung di tepas dari nyang hareupan cai ente. Nu geus disadiakeun ku nini kuncen.
Saya meningalak-lak minum bakat kuanaang sedengkeun mangkamin kalah ngalamun teu hayang barang dasar. Mau berantos kieu ge abdi mah teh ngatos teh. Cek salia bari neuteut. Manehna ge sayang geura nyaho kana tuluy. Bagja ujang mah paniatan teh laksana ujang. Sabab geus bukti sasajen teh nu dibaktikeun ku ujang katarima ku kimanyaho. Sadabe aku rakyatnya aja itu hiji ciri ye niat ujang bakal laksana. Saterusna ujang kudu boga kamar nu maranti di imah pikeun ngayakeun susugu ka siluman monyet nu ngageul di Gunung Palawit. Unggal malam Salasa jeung Jumaah ujang kudu nyadiakeun raracik jiga tadi. Tambahan kudu wagan kalapae jauh sahulu. Tangke ujang bakal mangi pacabakan ke tukang lantaran usaha. Nak kana dagang, nak kana tani atau naon we. Engke oge aya kalasana jeung moal hese migawena pikeun. Muga-muga niat ujang laksana sin jadi jalma nu berat beunghar. Lamun aja nu teu kahati isuk ada wapabeto geura datang ka dieu ku kita nu dibere pituduh. Rasa kitu. Cek Aki Rawit bari ka peta Paroman bear marah wae melong ka salia. Tumoon atuh kieu abdi sejatumut kana segala rupi nu disaurkeun ku Aki. Abdi bade ngajalankeun naon-naon anu bae disebatan. Teuing ku mangkamin non teh mai mangkamin jeuna jangan masalah abdi mah cek salia. Mohon ge nakumaha tu ari abdi naon nu kedah dijalankeun. Jigana ujang mah teu aya bagian atawa memang can tepi kana milikna sabab Aki teu bisa maksakeun da geus kitu buktina. Lamun sasajen geus dikatarima ku kimanyaho hese maksakeun aya. Teu tiasa main sogok-sogok ka di jema ujang. Sugan gitu Aki banyaho ngali sogok deui laekeun teu tiasa. Mun sakali teu tiasa teu aya urang samil gitu. Sok sanaos dikumahakeun ge teh baya mah bisa. Tayeuh mah oge. Nya mah teu bener malah. Maksud ujang mah teu katarima moal laksana kitu wayahna sing sabar. Aya kene jalan sejen jeung aya deui waktu sejen. Ujang mah teu kudu naon-naon da niatna kitu laksana da kitu nya. Aki Rawit milu sedih sabab karunya kamang kami bermaksudna teu laksana. Tanda kitu nya kitu piut ujang abdi kumaha teh teh. Cuma bisa mayar hutang sabeunghar ge teu cios. Mangkamin susah. Lantaran moal bisa mayar hutang ka Aki Rawit da teu boga duit sapeser penyo. Aki Rawit nyerenge seriletik pokna jawab. Keun bae ujang hutang sakitu mah teu kudu dipikiran. Sabab tadi dia bisa aya janjina namun ujang beunghar kudu bayar. Ari teu beunghar mah keun bae da geus usahana teu hasil. Lunas we nya. Nu atuh ki. Abdi teh hampang ari kitu mah tapi kumaha ari nasib abdinya lantaran can aya cecekeleun ye. Tetep malang sakirup teh. Nyawayana we sing sabar heula ujang. Sabab can tapi kana waktuna. Sungan we kaharup aya milik jalan mah di mana we da loba. Lain mah geura murang. Geura usaha sing balengan. Tapi pun tanya Aki teh lain ngusir lain coba takanyangan ku ujang duaan. Tapi ujang kudu buru-buru kabarari kitu dah. Anu saha pikeun nya pi bageuleun hirup kitu. Cek Aki Rawit karya pisan. Nikah balik ka mangkamin jeung salia. Lantaran sagarupana geus rengsek. Imang Aki nya nuhun we tuda muhun abdi ge bade wangsul margi usaha parantos kantenan teu kantenan mun ka parantos gitulah. Gagal abdi teh. Dina tujuan abdi teh permios atuh. Mangkamin munjungan ka Aki Rawit gap di tampanan bari nyarita deui. Beral ujang diduakeun pisan ku Aki nya. Sabada mangkamin munjungan salia ge teu cicingkeun manehna munjungan ka Aki jeung Nini Rawit. Bari nganuhunkeun kana jasa-jasana. Sambil segala tarapti beral marulang ninggalkeun imah Aki Rawit. Bari masing-masing hate ngumar sawangan. Mangkamin mikiran kasedih jeung kabingung ari salia nyawang kaya di lemurna ngawawas lamun manehna geus beunghar. Gancangna carita nu duaan teh geus tarepi di kajalan ngolecer. Anu kungsi dipake ngobrol basa mimiti tepung. Duanana eureun tuluy dariuk heula di sisi jalan milih tempat anu ieu. Yang salia teh lamang mah goreng nasib can nepi kana milikna. Geuning sasajen teh teu ditarima ku sakadang manah monyet teh.
tapi mang milubungah jeung bagja lantaran ujang hasil cek mang kamin mimitian nyarita ngebrehkeun isi hatena dan nuhun mang abdi ngarasahan jelo lantaran hasil sararea tapi itu kan halit mana mang da aya keneh jalan sejen pikeun ngahonta cita-cita teh usahakeun deui mang apapun nama singgaras-las wating sanes ka dieu bagianana ceus yen ka Gunung Karuhun atuh mang jawab sadia dari anak manehna ge miluhan deui lantaran baturna teu laksana beunghar nyajang kapaksa we ayeuna marek ngalalana deui mang teh sabab moal kabali ka lembur lamun can hasil nu dimaksud sigan marek tuluy we mapae laratan ka Gunung Karuhun susuganan di dinya aya milik mang ayeuna mang rek make jalan nu ieu jam pipi leuleuyanya nya engke mun kaparangan aya waktu mang rek ulin ka Gulampit mana mang diantos pisan ku abdi lah terus gene pun salia geus kebilek deui ayeuna mah da abdi mah jelema pangisina geus pohor nah abdi ge aya niat ulin ka tikalang teh ulah disaha-sahanya nya ieu tang tu atuh moal disaha-saha ku mang ge rek ulin mah gerajong ngan ulah ayeuna sabab mang rek ngalalana heula jawab mang kami dari anaker manehna atuh boga sobat anyar teh sanggeus didoakeun leos aringit ka masing-masing tujuan mang kami rek ngalalana deui ari salia balik ka lembur Gulampit lantaran niatna laksana geus hasil munjung muja ka monyet ngan kari ngadagoan hasilna saturkeun mang kami sanggeus ngalaman gagal dina usaha hatena mimiti madeg bayong lantaran babari beak harapan geus kitu adatna ngalapangna jadi jalma kedua oge lantaran boga adat goreng nyaeta babari beak harapan jeung sok aral lamun manggih kagagalan tapi ari ayeuna mah rada saleuheung teu langsung aral bari jeung pegat harapan najan hatena para mitra teu pati jilik oge masih can aya harapan saeutik kudu kumaha aing ye sakitu geus giat jeung daria nepi ka gagal maksud aku naon kakuranganna pedah modalna meunang nginyeum kitu atawa pedah kabawa ku batur siganya mah niat aing teu pati buleun nu akhirna gagal di perjalanan ngan ukur menangkeun cape wungkul cek mang kami ngomong sorangan bari lempang maju ngaler mapai jalan satapak bari lempang teh salilana mikir-mikir neangan pijalanin anu sakira bakal hasil ayeuna mah teu hayang gagal deui sabab geus karasa capena tapi keur sahari taun mah can aya nu kapikir kapaksa rek ngajalankeun niatna di bawah ti imah rek ngajugjug ka Gunung Karuhun teh para mitra kaum dangu sanggeus moal jalan bari nanyakeun kanu patepung di jalan mangkamin akhirna anjog ka hiji tempat nu katelah Cilampuyang lembur singkur nu aya di lamping Gunung Karuhun mangkamin kacida bunga hinana lantaran eta lembur teh luyu jeung katerangan Kang Odo atuh teu loba catur mangkamin langsung nanyakeun imah Aki Pancu kabeneran barudak ge nyarahoeun harita keneh dijugjug ka imahna nu aya di sisi sawah sigana mah hasil ayeuna mah lantaran dituju ku aing geus kapangi muga-muga we siluman we di Gunung Karuhun mah bageul moal pipilih jeung tampikan jeung deui ayeuna mah teh babatur geuning cek mang kami bari ngagedi lempang muru ka imah Aki Pancu tekum silila geus tapi lantaran teu jauh ti jalan gede sarta imahna nengang atuh geus gok we barang gok ge tuluy ulup salam meuni segut punten mangkamin pupuntenan bari melong kana panto ngadagoan mukakeun ti jero mangga jai kujang jawab nu ti jero imah berai panto aya nu muka sarta aya nu bijil bari ngajingjing dulu ku isama segi aki-aki nu cangker keneh buuk jeung kumisna harideung teu kacampuran ku huis sorot panon seukeut ngalung komara jeung dijag-jag keneh teu jiga aki-aki ngan bedana huntuna geus pompong jeung kulitna pewot punten bade tumaros dupi bumina Aki Pancu teh nu mana mangkali nanya heula memeh unggah panon melong ka pribumi leres pisan ieu uyang malah Aki nu diteangan ku uyang teh yap ka jero ulah asa-asa da kabarengan jeung aya sasaha jeung teu aya semah deui Aki Pancu ngagupayan ataupun mangkamin kalacak unggah ka tepas jek diuk sarta munjungan ka pribumi kita pun kami ti lembur Cikarang sajadu moheus ka Aki katarima pisan nuhun ari ngahajar ka Aki mah jeung saha aja teh ujang
cek aki pancuh balik nanya diukna meni ajeng. Abdi we wungkul ki da tegaduh rerencangan punten we abdi teh ngaganggu bade muntang tulung ka aki da saur wartos mah kita tiasa nulungan ka jalmi nu sesah tiasa ngajait ka jalmi nu katalangsara cek Mang Kamin estu togmo nyaritakeun niatna teu ngadaguan ditanya keheula ulah wakar usuh teuing ujang aki masuk gempur hari di bareng teh ayeuna mah aki terek nanya heula nah minta tulung teh tulung kumaha sabab aki mah jalma teu boga kaya kabisa tang tuwe kana tulung teh teu pati bebas paling ukur-ukutan jeung ku hati partos lah sareng tanagi nu dipriogikeun teh ka ku abdi ge ki margi abdi teh moal nyuhunkeun barang atau nepi artos dan memang sanes tempatna ari ka aki mah Rupi nu dimaksud ku abdi teh mun tulung teh kanggo anteur abdi ka hiji tempat nu tiasa merubah nasib abdi sangem kasarna mah jelema balangsak sagala teu boga tapi hayang beunghar kalayan hayang untung tina enteng aya nu ngawartoskeun yen aki tiasa nulungan jalmi jiga abdi tak kitu ki ceuk Mang Kamin dari pisan nyaritana si Janu teh sabar jadi kitu nyata naon-naon tadi percaya mah ka aki sabab memang ka aki teh sok loba nu datang ari maksudna hayang senang jeung hayang beunghar ku aki teh teu disanggupan da aki gebatan sakieu ngan aki sanggup ngajajabkeun ngadeuskeun ka ratu nu gageugeuh di Gunung Karuhun tak kitu paling ge ujang jadi ka ujang oge ngan sanggup sakitu dari ngajait jalmi miskin ngabela jalma balangsak mah teu bisa aki teh jawab aki pancuh teu gagabah nyaritana da bisi katanyaan ka hareupna tak kitu we maksud abdi ge ki nyuhunkeun dianteur atanapi dideheuskeun ka ratu anu ngageugeuh di ieu gunung Mang Kamin ngumahkeun paroman bear marah maeh poho kana kacape kitu nya hari kayang ujang teh kumaha yang beunghar ki abdi teh sabab kieu lalakonna teh biasa sabarabat lalakonna dicaritakeun utama nama palebahihina ku mitoha dibejer beaskeun ka aki pancuh sangkan kahar kieu sanggeus cacap nyaritakeunana disambung ku nerangkeun paniatana tah ayeuna abdi teh hayang beunghar aya ngarobah nasib ulah kieu jeung kieu bae pokona mah panas jeung sedih ku mitoha abdi teh mendidikan nyoba balik itu nyarita teh ujang padahal teh teu gampang hayang beunghar teh ujang lantaran kudu berjuang nu nyanya boh usaha nu wajar boh ku jalan muja ka si rumah kabeh ge merukeun pangorbanan tah kulantaran itu ulah dianggap enteng ujang kudu dipikir dibulak balik dibeuweung diutakeun dipikir deui anu leuwih asa nah geus hayang dipikeun narima akibatna cek aki pancuh teu gagabah dina nyanggupan bisi mata kaduhung akhirna matak sangsara pikeun Mang Kamin wartos ki da eta ge tos aing mawartosan yen kitu cenah ya tapi kudu bener-bener kuat keyakinan buleud patekadaan namun kaduhung dina ayeuna lamun aya itu ieu ka awak moal ki abdi ge aya mak asal maksad anu ayeuna laksana we sawios nu kalangkung sareng nu bade karanapan mangke we pokona mah ayeuna mah hayang beunghar kumaha we jalanna mah rek dijalankeun tak kitu ki ceuk Mang Kamin beuki daria bisi aki pancuh teh sanggup nya kajeun atuh ari kitu mah aki teh percaya jeung sanggup ngajalankeunana jadi ujang teh hayang loba duit hayang loba pare hayang loba harta hayang loba bana jeung sajabana pokona mah hayang senang kitu meureunnya laras kitu pisan karyong abdi ge mangga we tama nyangakeun ka salilaki nu parantos langkung uninga abdi percanten ka aki nu baris ngabelaan ka abdi tak kitu maksud teh jawab Mang Kamin beuki daria manin hayang buru-buru ditulungan ku aki pancuh ku aki rek dijalankeun keun bae eta mah urusan gampang ngan aya hiji anu kudu diperhatikeun ku ujang nya eta kudu beuleuh keyakinan ulah satengah hate bisin cilaka
hari sabah bisa rupa nu bakal tumiba kudu ditanggung jawab ku ujang sorangan. Daki mah ngandar mah cukang lantaran kumaha geus kapikir nepi ka parabahinya. Haran toski pokona malah sekedar can saya ka abdi nanging kumaha atuh salosna nah abdi teh tiasa beungar atuh nepi moal. Bisa ujang bisa wae hayang beungar mah tapi badungan heula omongan aki. Ari aki masa kadar manganteur nan saukur bisa nganteur wungkul. Lamun diibaratkeun kanu rek beuntas tia masa kadar jadi cukam. Perkara salamet atawa hanteuna gumantung kana milik nu rek beuntas. Dina hal ieu mah nya ujang pisan sifatna. Jadi lamun aya itu ieu jeung teu kudu mamawa deui ka aki. Kabeh kudu ditanggung jawab ku ujang sorangan. Kar sakitu amanat ti aki mah. Kumaha kira-kirana bisa kalaksanakeun rasa lempang ti sawios abdi nu baris nanggungna pokona mah asal niat abdi laksana kumaha carana nah atuh geura saurkeun naon anu kada dijalankeun ku abdi teh nya syukur ari sanggup aki moal asa ngajukeun ayeuna kieu jang perkara yang beunghar gampang ayeuna keneh ku aki rek dideuskeun ka Ratu Siluman nu ngancik di gunung ari tempatna di ditu tu dibelah tongo kumaha karti ku ujang cek aki pancu bangun babarina keur da puguh geus kitu pagaweanana ngaso heula ngaso mitra kaunggang sanggeus harita mangkamin manehanana ngedalkeun kasanggupanana atuh aki pancuh nyarita nya syukur ari sanggup aki ge moal asa ngajukeunana ayeuna mah kieu ujang perkara hayang beunghar mah gampang ayeuna keneh ku aki rek dideuskeun ka Ratu Siluman nu ngancik di gunung. Hari tempatna di itu tuh di belah tongo kumaha kahati ku ujang cek aki pancu bangun babarinakeun da puguh geus kitu pagaweanan toski geuning gampil hayang beungar teh nya gampang asal urang da luas jeung gede hate omat geus jadi baladi dieu mah ulah babari ceuri ulah sok mobar cimata naon-naon nu kajadian kudu ditarima kalayan kasadaran sakitu pamenta aki teh tapi ulah rusuh teuing ka dituna aki gege nyaho ujang teh kacida laparna ti isuk can mangidahar lapar meureunya aki pancuh ngenyuk kana beuteug mangkamin anu meunang memang karasa lapar jeung hanaang hayang minum mohon ti lapar pisan kuring teh lah margi di jalan teh kemenak rada ada seueur warung ge teu gaduh hartos kapaksa we nahan lapar nuhun atuh ari ka hartos mah abade dipaparin ada abdi teh ki mangkamin marah mai bunga lantaran kahayangna kacumponan wae ku aki pancu tangtu we ku aki dibere ari sabab aki ge ngarasakeun kanu lapar malah marek dihormat sangkan daharna nikmat rek disuguhan dahar jeung goreng lauk mas mun geus dahar tangtu rek nanya ka meja-jag moal mopo di perjalanan teh ngandeungeuna ujang teh kudu ngalah sorangan cek aki pancu nyarita estuna tapi kabungaheun da mangkamin jeung marah mai hatena ngemprong bakat ku atoh sabab lauk cai mah karesep manehna cereng leuk masna teh ki bahagia atuh nu mun atuh ki ya bener tapi bisa atawa henteu ngalana sabab aki mah hoream jeung teu pati bisa deui mun daek ngalana kok lamun teu mah wayahna we daharna jeung samalagoang hampir ngalauk mah teh lah geus karantina kana ngalauk-laukna atuh bujeng-bujeng di balong sanes daud ki bisa di mana balongna ki tuturkeun aki urang ka balong ayeuna aki ngeringan abdi mah syukur ieu atuh urang ka ditu
Rinduan lempang kapitir imah ngajugjug ka hiji balong nu pernahna di tukang dapur. Kahalangan ku kebon sayuran belah dituna pasalahan menilega dan tanah lempar roga hengetan. Tekung sebila para mitra sadaya. Mang kami jeung Aki Pancu geus terepi ka sisi balong. Kegeureun barang breh tekela Aki Pancu teh teu ngabohong. Dadina di balongna aya lauk emas meuni kalede, lobana aya 5 meninung turun. Piminati sagede tampah nepi ka sagede pingping kabeh nengah siga nu ngabagiakeun ka mang kami. Tuh, tempo kujang Aki mah boga lauk gelede. Eta teh sesa kamari da kungsi di ala 2 ku urang daud. Eta lauk kabeh aya 5 kop ala. Hari ujang pokona mah ujang hiji keur deung sangu. Cek Aki Pancu bari nunjuk ka balong. Duh, mohon ti meuni arageun kieu nya mata kabita we ieu mada arageun lempai tinggu dibeg nanging desa. Kudu masa heran ki. Naon mata heran ka ujang teh peda balongna leutik. Sanes sanes balong alit nangilokna teh agungna teh. Mun turun tiga di lanceu. Mun turun tinu gede satampah dugi ka sagede pingping kawas nu kaing ngatur. Cek mang kamin bari melong kana laut. Hatena heran pat campur jeung kabita. Ah teuing. Da Aki ge teu nyaho jeung di basa melakna ge sarua tatengan ukur beda memeusan. Tapi geus miloba carita nu teu puguh sabab eta laut teh kudu dialah hiji ku ujang. Mun leleda bisi bulit manten ka gunungna sok beda ngalah hiji ujang. Keulah tia. Abdi bening mikir-mikir heula na mana nu kudu dialah ya sabingung ninggal kieu mah yeuh. Bingung nyalahan babakuna mah. Mang Kamin asa-asa lantaran can dituduhan kudu bogana bisi teu ridho. Teu kudu asa-asa ujang. Kope milih sakayang ujang. Sabab Aki mah ridho dan geus biasa sok kitu kanu sejen oge. Ulah rek ngarasa kako dan ajakeun nyadiakeun ujang. Kita mangan kali milih nah rek nu gede atau rek nu leutik pek geura. Ulah lila teuing mikir. Cek Aki Pancu bari nunjuk ka lauk emas. Marita tinggal redoe mata kelucu tinggu di bag mata kabita pantasna teh pundukna kungkir. Rada bingung ki ari nu leutik bisi moal seubeuh. Hari nu gede bisi teu seep na kudu kumaha nya kicing atuh wartosan. Mang Kamin bener-bener ngarasa bingung panon melong ka eta laut. Nu tengah we atuh ujang jigana mah mojeunna kop ala kainya. Mun eta mojeunna jieu mah kan urang lalaki da abdi mah geus gede biasa ikan ngalauk mah. Moal kudu hese ceuk Mang Kamin bari singki leungeun kampretna dilaledkeun. Itu di calana komprang na disinggitkeun geus kitu turun ka balong ati-ati naker. Bisi laukna kagebah panon Mang Kamin melong ka laut siga sero nu keur ngintip. Udah asa-asa da lauk Aki mah lalin pek tewak buru-buru. Kabrug kacebur Mang Kamin ngarontok lauk emas ku di beunang anu benang para mitra kalita teh terus abrug-abrugan hayang leupas. Atuh meuni pakupis Mang Kamin teh sok sieun laukna leupas deui lantaran tetela eueuh. Alah, galak ieu. Leuleur deui nya. Cek Mang Kamin bari tulus nyocok asang lauk. Sangkan cicing teh adu belajar. Tetela lauk teh leuleus dipencet asang nama cakakak Mang Kamin seueur. Hasil ki babari newak lauk hiji teh. Sigan mah dagingna kungkil komo hulu nama ieu. Cek Mang Kamin bari terus nyisi deui bari nangkeup lauk emas anu gegerpekan keneh buntutna. Aduh babari gini ya. Ya tetela ujang teh geus pinter. Siga nama geus kuman kana lauknya. Halus ujang halus. Aki Pancu atoheun kataji ku pangabisa Mang Kamin dina urusan newak lauk. Kalacak Mang Kamin kadarat baju jeung calana baraseuh lantaran teu bisa diapik-apik. Da puguh lauk teh abrug-abrugan dina cai ceret kana beungeut jeung pakean. Ini berat kieu ki jigana aya kana 2 kilo na ieu. Ceuk Mang Kamin bari nanggeui lauk emas anu budayut lintu. Es kuning mata kabita lauk teh masih keneh ngap-ngapan. Sakadung gegerpekan mata kuatir tapi ku Mang Kamin terus dicocok asama.
bener ujang pasti aya kena 2 kilo sebeuih ku eta mah da pungki jeung lintu yung geura bawa ka dapur bikeun ka sini ulah asa-asa cek Aki Pancu bari nunjuk ka pawon pangaki leos mangkana muru dapur dilawang geus ngajanteng nini-nini nu ti tadina nempokeun kana lalampahan mangkami atuh barang Jawa mangkami nyeh seuri bari nanya nah rek seep ku sorangan kita ujang meni pohara teuing aku mangkewe nini komite seep ku abdi mah naon lepatna urang bantuan untuk ku sareng nini urang taruang riung jawab mangkamin bari mikeun lauk ku nini ditampanan bari nyarita deui benerkeun urang kumaha jeung urang asakan ayam di kumaha ujang digoreng ngatawarek dipais goreng singgaring lah dipais malam cai kok atuh butuh raguan ditepas dia mau geus asakrek di bejaan ku nini cek nini bari terus migawe lauk mimitina dikerik sisipna tuluy dikaluarkeun pejitna diolah sakumaha tahayangna mangkamin Aki Pancu para mitra basa mangkamin ngaleos ka pawon teh manehna buru-buru katepas deui. Dek diuk bari ngelepus udud sigana teh bangun anu nikmatenakeun. Mani peureum beunta barang keur kitu torojo mangkami nyampeurkeun dek diuk dina udud tadi di dinya geus nyampak cai teh jeung cawamon sabelah sika. Kumaha geus dibikeun ka sini ni lauk teh. Rantos kieu mani mah terasa di kumaha tadi teh ku abdi mah dipiwarang digoreng. Kitu karesep abdi majigana teh pungkil ki tebab mangkamin bari gek diuk ngaregamang kana dapot dompet bakomore bener kitu ujang keun atuh urang daguan di dieu da moal lila ngagoreng lauk hiji mah jeung deui sahuna mah geus aya sabab tadi Aki teh tas dahar jeung ini pek diuk Aki rek nyarita deui ka ujang cek Aki Pancur dari anak keur panon melawong ka mangkamin geus kitu ngalungkeun kuntung rokok kaburuan mangati ku abdi bade di Bandungan aku mah kitu kieu ujang Aki terek amanat ka ujang sarta kudu diingetkeun ku ujang sabab engkena keur kapentingan ujang kene lamun engke geus sapatepung jeung Kangjeng Ratu omat larek mumpang kana kapal lainna cari sabab lamun ujang baha atawa nolak kana kapal lainna ujang sorangan bakal cilaka lamun ujang tisanggup nyumponan pamulutna tidu tak bakal ngalaman rugi beunghar moal awak ruksak dah supaya ulah titu omat kudu satia jeung saturut sarta tumut kana sagala rupa kapal lainna kitu amanat Aki nu kacida pentingna nu matak diperlukeun patekadan anu kuat pamikiran anu giling ngarah teu nyerahkeun ka Aki naon bae nu disaurkeun ku Kangjeng Ratu ujang kudu disanggupan sakitu kumaha kaharti cek Aki Pancu dari anak keur melong ka mangkamin anu keur ngabandungan tos kieu teh sadayana bade dijalankeun ku abdi mau ulah salempang lah margi sagarupi ge tos diemutan ku abdi teh naon bae nu bakal tumiba bakal dijalankeun sadayana kalayan sabar tak kitu ki syukur eta pisan nu diharepkeun ku Aki oge terus kitu mah atuh geura deweskeun itu ka Kanjeng Ratu lagi geus sabar hayang geura tepung sareng raja cek mangkamin is kehola sing sabar sabab acan dahar mun can dahar mah bising mata kripu di jalanan mangkaning nanya ka gunung pek ayeuna mah daguan gasa keung akhirnya nyadiakeun menyanjung parupuyan cek Aki Pancu bari jeung nangtung atuh ki jadi dia abdi malah bari reuh bere dininga pemandangan kalebak anu sakitu mata kuasna Aki Pancu ka jero imah terus ka pawon rek nyadiakeun parupuyan keur bawaeun engke sedengkeun mangkamin ngahuleung sorangan panon melong kalebak Lutenan pemandangan alam nu kacida mata kuasna jalan satapak urut ngaliwat namang kamin katempo arula arilu siga orai muntas dipapaesan ku tatangkalan urajeg sapa panjang jalan dipasiep deh kuraramu jalan anutin arulang katebak angin
Tosna, Sep.